Masya Allah. Tah itunya tah teu kaci kurban ku sato anu begeng. Nah, sato anu begeng. Salajengna wa yujzi'u sareng nyukupkeun naon al khosiu. Sato anu dikabiri ayal maktu tegas sato anu dikabiri naon al khosoyataini siki duana siki duana. Kumaha cenah amang abdi teh gaduh onta gaduh sapi gaduh domba gaduh eme. Tangan ieu teh geus dikabiri. Kumaha dikabiri teh? Nyata dikabiri teh si sikina teh dieuweuhkeun. Ima dipencet supaya peuyar. Pamegeta gaduh lonceng. Beda jeung isi eueuh loncengnya aya gunung. Gunung Uhud. Pamegeta gaduh lonceng, cenahnya cenah ya. Jadi lamun dientot teh ku lonceng teh asa kagebugan. Luk gitu. Asa kakenangan. Jadi semangat gitu neng Salma. Lamun tidak ada lonceng, wah geus ya. Nah, tidak menikmati gitu. Tuh, maka lonceng itu perlu gitu. Nah, di jero lonceng teh sikian. Gitu, mata kayak laguna manuk dadali, manuk panggagana. Gitu. Tah, eta sikina teh dihancurkeun. Ditakol misal ku deko. Wah, begitu ditakol teh domba teh ngagorowo. Jadi bagong cenah gitu. Cik domba, udah domba nya ngaranna ge. Itu sapi itu kanyut teh kitu badagna teh. Dihancurkeun. Takok goblok cenah. Masya. Cek sapi. Gitu. Lalaki ge nya lamun eta kadupak geus seulana. Matak tinju gini cek wasit. Nya urang pan teu ngarti pan bahasa Inggris ngat pepeta geuna wasit teh. Oh sok kahanap nya tah pelobakana ulah nonyok kontol cenah gitu. Cek wasit. Tuh, eta pelobah kahanap mun sok di halangan ku wasit teh dikurangan nilai gitu. Gitu. Tah biasana lamun disebutna teh dileungitkeun siki kanyut gitu. Sok lintuh, matak satria lamun hayang babari gede si kanyutna tadi itu. Aduh cenah omong we eta mah teh. Wah, abdi kumaha sakti. Tuh tah dieuweuhkeun otomatis karena mamasna oge kurang gerak. Koboy teh kurang sakti gitu. Kurang ngajiger gitu. Da sikina teh. Jadi leta wae. Oh sebut peluh yes. Lamun istri mah bajir, mata ke isi bajir sok lalintuh. Sok gede black kurupuk pang badagna gitu. Lalaki ge lamun bajir bakal ngalihan Kang Ali gitu. Masya Allah. Kumaha ieu mah domana teh nu dieuweukeun esena. Siki kanyut budeg-deg badan. Itu kumata mangkak sah jangan kurban. Termasuk domba bikang, ieu bajir. Diparios ka dokter kandungan, cek dokter kandungan terus diurang ke dokter Iwan. Hasil pemeriksaan saya, ada analisa saya. Ini rahimnya udah gak muat anak ini. Geus bajir yang geus monopos. Aduh. Geus gak bisa memproduksi anak. Cik bahasa urang mah bajir. Tapi kang bajir kumaha saat dianggo kurban mangga. Itu lamun nu bajir mah. Tuluy domba lintuh ku sabab esena dihancurkeun ditayakeun nyawa kurban mangga itu. Sia-sia. Teu ku sabab jarang aya sato kanyutna dileungitkeun asa jarang. Tah lamun teh mah aya nyawa kurban mangga. Tibarat bikang bajir biasa dia kurban no saurna da jarang rata-rata bikang mah anakannya gitu salajengna wa yuji ulah gitu
Wa maksurul kornu. Wa maksurul kornu jeung anu pecah tandukna. Ilam yu'athir. Lamun teu mangaruhan ieu maksur filahmi kana dagingna. Wa yujzi'u jeung nyukupkeun aidon deui non paqidatul kuruni. Anu domba aya paqidatul anu teu aya tandukan. Wa hiya ari paqidah eta musamatu anu diarana bil jajai ku digul atau ku naon ku putukul ku putukul taraja deui pertarosan kumaha cenah ajengan musonib lamun teh mah aya domba jalu ceulina mah rebing ceulina mah ngan si tandukna teh henteu mulus semu-semu beulah semu-semu bade potong tandukna teh ngan teu ngaruh kana daging teu ngaruh kana kesehatan. Wah dagingna momplok domana mah sehat gitu ngan pedah tandukna teh siga anu beulah si anu potong ceulina aya tah kumaha tah satok kitu dianggo kurban. Kanggo sato anu aya tanukan model domba gitu. Itu model eme gitu. Tawaleranana perkawis tanduk mah tong di janten masalahkeun. Tong di masalahkeun. Naon sababna? Ku sabab lamun teh mah domba atanapi eme anu kagaliban aya tanukan